leresna. Ini gelis. Ayah, Pak Haji. Ayah di bumi. Pak, bentar. Di luhur, oh di dia. Oh, Pak. Siap. Ya, serah. Di dongkapan tadi datangan teh beneran dah ieu mah ya. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampurasun. Bang Pes. Aduh, hapunten ieu ngawagel ieu. Bios hapunten menuju kalaresan menuju nyantai. Alhamdulillah. Nih deh. Aduh. Punten Kamang? Alhamdulillah. Kamana wae? Ya kitu we, geuning ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan. Aduh. Linglung kitu. Aduh, punten. Salik. Punten ya Pak Haji teu ngaraos kawagal kumaha di? Teu da. Kalaresan menuju nyantai. Alhamdulillah. Ai neneh. Kumaha. Ai neneh nama pemirsa sehari-hari mah dipanggilna teh Kang Dede. Ngade sim kuring pasak nyebat Pak Haji we. Alhamdulillah mantan partos sejarah kana suci dan sekanten aduh nuhun pisan. Alhamdulillah ya Kang Dede upami percanten abdi tos 3 iangan. Adong kapan ka dieu? Tuh aya teu nyampa. Tak kamari we tadi we. Jam 7.30 poe abdi ka dieu. Teu aya apaan. Jam hampura cerita dalam waka ditu ka dieuna maklum atuh. Tangtos. Adanya eta. Maka ditu ka leres. Kumaha tuh meni acara reuas. Ya ieu teh Kang Dede abdi teh kan rasa penasaran mah anger kene ieu teh aya teh acan naon kitu bantrok tepang langsung mah sareng Kang Dede. Nah ieu teh tentang hiburan di kecamatan Sumedang Utara teh Hacios Bangreng teh. Oh, eta. Moal teu cios. Margi tos direncanakeun ti awalna. Oh. Insyaallah pinten da kalaresan eta teh meureunnan rekan-rekan di payun mah. Gitu. Sareng sanes anu ngawitan ieu teh. Sanes anu kadua kali meureun. Janten hoyong 2 kali meureunnan resep di payun. Janten pagelaran seni Bangreng sareng ayeuna tos 2 kali. Kadua kali. Alhamdulillah. Teu geuning pamirsa aya bocoran ti Kang Dede. Janten di wengi engke teh aya Bangreng. Aya Bangreng. Ieu teh karesan Mang Odi ge ieu emang oto jemol teh. Punten teh. Jemol. Oh, kaosna we teu. Sanes ngomong Kang Dede ye. Tuh, kaosna we teu. Ngan can kapaparinan ye. Ka Pak Haji mah salah sabarlah. Kumaha. Janten kieu meureun insyaallah engke Mang Odi baris dongkap ka ditu sasarangan sareng Abah Caca Channel. Nya. Alhamdulillah. Bade ngaliput sagemblengna. Ya, oge sarekaresan meureun Mang Odi teh anjing tadi engke teh meureun dipiwarang ngatur acara ge di panggung. Nah, kitu tak engke teh wengi teh. Alhamdulillah saya mending kitu. Berarti meureun engke ge sasarangan di panggung sareng Dede. Kalau sareng abdi pami kitu mah asa ku cocok ya mah ye. Alhamdulillah. Asa boga layan ya mah ye upami raras-raras make duet di panggung Bangreng sareng Kang Dede. Aduh. Insyaallah nya urang kahiji meureun ngareah-reah hari keramat hari kemerdekaan negara urang. Selaras. Urang teh ngisi kemerdekaan teh nya kunaon we. Oh, da nyeres. Ku seni. Teu geuning. Ahli pendidikan ku pendidikan. Dah hayong merdeka teh ningali ayeuna Palestina aduh bayangkeun Podi hoyong merdeka ayeuna ningali batur urang ayeuna tinggal ngeusi kemerdekaan teu geuning kari enteng na urang mah enteng teu geuning saur Kang Dede mah pan anu bisa ku seni itu tukang seni ku seni tukang gawe ku gawe teu geuning tinggal nerap-nerap tinggal nerap-nerapkeun pamirsa da jeung leresna teh
cariosan Kang Dede teh sok eta pakuran hehehe raos oge jadi salik dina kursi kieu Kang Dede aduh kan hanya aduh ieu sumpingna meni tumorojog tanpa laratan heula janten teh nu mau pisang medan aya bisa bios Kang Dede lah dan nuju halodo eta mah rada sesah ku cai tanya Jun tadi itu Kang Dede aduh upami kitu mah meureun urang teh engke teh sareng beureun angkat aja sareng Kang Dede insyaallah mangga mohon palinten urang ka ditu pada magrib lah teu geuning geus aya bocor deres alhamdulillah atuh pemirsa pasti penasaran ya penasaran perjalanan Kang Dede jeung Mang Otoy Gemol ulah hilap yuk tuturkeun ka mana Mang Odih lupatna atanapi Kang Otoy Gemol lupatna ka mana Kang Dede leosna pasti gak metepung di panggung urang lalajo seni bangeng rame wah sok lamun teu datang ka eta nya haneueun nyesel teh aya tamihan ieu teh dina raraga milang kala kemerdekaan Republik Indonesia anu kasabaraha nu ka 78 anu 78 Kang Dede mah leuwih hafal sim kuring teu can apa can paos pisan atuh hareup Kang Dede ieu nu Mang Otoy Gemol tos wagal waktos nuju latihan raos-raos kayak sakedap ieu teh ieu katawis aya properti kacapi ieu nu aduh itu naon teh teh sok kumaha ieu teh Kang Dede ieu teh nya kalersan ari kacapi mah di dieu teh palinten sok melayani anu hoyong dihibur ku kacapi diantawisna pun bojo sok kakawihan nya akhirna yeuna kaduana palinten kaleresan gaduh oge lingkung seni gen terap pamiring anu dipupuhuan ku Bah Aren mung ayeuna mah anjeunna ngalih ka mana ka Cibulakan itu Sari nebihan ti Sumedang teh nya ka Cibulakan mah di Singaparna janten ayeuna teh urang teh nya abdi teh rada kirang aktif gitu. Biasana mah tiap minggu di dieu teh kagiatan latihan teh jentrengan nya alhamdulillah nu sumpingna oge mohon sanes urang diungkul gitu he kakara dibongkar kumaha ternyata Kang Dede salah sosok seniman jeboran ti Kirim Mukti malihan ke Kang Dede ieu terus mah mau disok bilih lepat ninggal ieu teh kantos ninggal Teh Haji Wiwin ngisi acara di museum teh teres ari di museum mah alhamdulillah memang tos di jantenkeun painten pami ayeuna mah tos ditetapkeun kedah ngisi tiap mingon gitu di museum teh bahkan sanes ka museum wungkul harita waktos pagelaran gamelan Parakan Salak di Hotel Simfoni Perancis anu di Jakarta sareng kerjasama sareng urang Perancis kalersan pun bojoge ka ditu itu diwuwuh ku Pak Bupati sareng Pasekdana eta teh gamelan anu ti payun ditinggal karaton ti payun subhanallah Parakan Salak itu bener alhamdulillah eta mah tuh nya jam terbangna painten ka Bogor mah tos dugi ka Tangerang aduh gaya di Bandung gaya oge geuning alhamdulillah atuh mudah-mudahan anu dipihara lingkung seni anu dipupuhan ku Kang Dede sing nanjeur langgeng amin ngan beureun hiji waktu teh pasti Mang Otoy kakecepretan meureun kena teh kitu atuh gareng-goreng jadi lengser da geus teu kudu ngadang-dahanan mau di mah jadi lengser mah cacak pisan karya mah kajang ieu mah saeutik tah Kang Dede meureun gitulah ieu mah gancangna carita meureun Mang Odi bade tatara heula sumuhun sip mungkin meureun parantos dangdosan anu biasa kebesaran urang ke di panggung kade urang teh mangkarek nyang harupan saha eta nu tilu gegeden di antawisna Pak Kapolsek tuh Pak Camat Padan Ramil kade dangdan bener siap Kang Dede siap lah sesuaikan jeung para tamu-tamu anu bari dongkap tah kitu sesuaikan jeung kesenian urang keke ieu gamelan lungsureun tahu sabaraha ieu gamelan lungsureun ke di kecamatan gamelannya insyaallah lah sabada magrib geuning magrib tos didinya gitu aduh penasaran deui ya pemirsa ayo sarangan terus dina acara Mang Odi Anjang Sono harsan disarangan ku Kang Dede salaku
panitia penyelenggara atanapi biasa disebutkan salah seos promotor anu ngagedukeun antawis ti pihak kecamatan sareng ti pihak Kut Bangkreng anu dipromotoran ku Kang Dede. Wah, bakal buki rame deui wae. Ieu mah ke nagara lah. Panasaran pasti ya. Hayu tuh Kang Dede ya. Ya. Sanes kirang sono nya mau di punten ah. Wilujeng hapunten nya. Aduh, alhamdulillah Yuk, semua. pisan. Tah kitu pemirsa. Ulah hilap. Kade like and subscribe. Terus naon deh Kang Dede? Pancen subscribe. Tah eta terus pencet pencet tombol. oge kritik sarang-saran anu kinteun ngawangun teu oleh-oleh ku Mang Otoy di anti-anti demi kemajuan ti Abah Caca Channel. Hayu mau direk dangdan heula. Pak Haji nya atuh punten aja. Siap, mangga. Kade nu bisa nya. Alhamdulillah yuk sadayana nuhun. Kade upami ka di dieu Mang Odi suguhan atuh Mang Otoy nya Kade. Insyaallah. Terus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh.